kecuali urang kudu ngaji. Jadi urang hayang apal ibadah teh nyaeta salah sajina kudu ngaji. Tapi nah geuning seueur keneh jalma nu teu ngaraos. Tah eta mah balik deui ka diri masing-masing. Lamun urang hayang hirup salamet di dunya jeung di akhirat nyaeta kudu ngaji. Urang moal apal carana ibadah lamun teu ngaji. Urang moal apal kumaha cara asup ka surga liwat ngaji. Kumaha mun urang dimutkeun dina kayaan zuhud ti mah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sanajan takdir geus ditangtukeun, tapi sahenteuna urang geus berusaha, urang geus ibadah, geus minta pitulung ka Gusti Allah sangkan urang salamet dunia akhiratna. Bener tuh